Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis 2. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng nyimimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina setiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari biasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Nepi ka hiji poe kaimah kirahian kadatangan dua jalma unilik kana tangtungan mah eta dua jalma teh bisa disebut jawara. Beungeutna perenges hideung awakna jarangkung badag pantes jeung payus kana tangtungan. Ari eta dua jalma ngaranna si Behom jeung baturna si Otang. Duanana geus kaceluk jawara lemur sampayan murid Ki Godeg nu kawentar boga teungeulan Braja Musti. Mang Behom oge Mang Otang heungah aja kukula diceluk sasatna mah diangkir ka dieu lantaran kula teh boga perkara anu kawilang pentingna. Ceuk Irahian minangka bubuka carita. Teu sawios Aden. Pun Mang Duaan tuh ngeraos kawagel nanaon mangabai geura balaka aya priyogi mah temal si Behom bari rengku kieu Mang sabenerna perkara nu rek ditepikeun teh ka cidarusiana ieu teh deungeun ulah aya nu apal cukup urang tiluan we anu nganyahokeun mah kulantaran ieu pagawean teh kawilang berat geus tangtu buruh nu rek dibikeun ka Mang Duaan oge kawilang badag ieu teh. Kitu ceuk Irahian bari saterus namah nyaritakeun pancen anu kudu dijalankeun ku si Behom jeung si Otang. Ngomongna kacida ati-ati pisan inggis katohian kunulian. Si Behom jeung si Otang sargepna keranan ngabandungan caritaan Kirahian. Tah kitu pancen gawe Mang Duaan teh ceuk Kirahian mungkas caritana. Kartos pisan Aden dupi ngelakonan pancen gawena iraha teh Aden ceuk si Otang talete. Mun bisa mah dina poe isukan Mang Duaan arindit ka lemur nagrak rek dikumahakeun atawa carana mah kumaha eta mah nyerenkeun we ka Mang Duaan pokna Kirahian mere kacindekan. Kartos pisan Aden. Oke denying pun Mang Duaan bade mios ka lemur nagrak saparantos rengse mah tangtos enggal ka dieu deui. Mun maksad teh nepangan Aden gitu. Ceuk si Behom nyangupan kana kahayangna Kirahian. Nuhun Mang minangka pamanjer tah tarima ieu duit sesana mah sanggeus rengse nohonan pancen. Kirahian nunda duit dina meja. Panun si Behom jeung si Otang tangka harejo ningali duit anu sakitu gede pangajina teh.
iya artos ku mang ditampi kun tos ring semah pun mang duaan enggal nepangan deui ka dieu kitu ceuk si Behom bari gentak ngarawatan duit dina meja diasupkeun kana sakuna. Kula mah nungguan anjeun we duaannya ka dieu kula lain ngajurung laku teh ka mang duaan bisi jadi panyuriga batur wayahna geura ini ti dieu ceuk Kirahian nitah kanu duaan geura ini ti imahna kasieun jadi panyuriga deungeun unjuk sumangga aden mang duaan sejak permios bae temal si Behom terus bae amitan ka Kirahian. Kebat lampahna si Behom jeung si Otang manehna nyimpang ka saung nu aya di kebon sampe duanana arunggah ka jero saung gugek dariuk. Cik kumaha rancang akad teh sabab pancen ti Kirahian teh ieu kawilang berat sabab kudu ngiwat si pangalmuy nu sasat geus jadi kacapangan balarea apanan ceuk si Otang miheulaan cumarita. Eta bingung dewek teh euy tapi geus kapalang nyanggupan ieu teh samalah duitna geus dicokot deui jalan kudu diintip we mangsa puting di ala bongohna temal si Behom ngemuka bingung nyangan urang kudu waspada ieu ulah salogoto bisi bekas nyalahan lamun teh mah kabandang ku urang si pangalmuy arek dibawa ka mana ari di tanah samada teu wasa sakitu geulis ge demolna meureunnan. Atuh ulah ditanasa lebar temen oi kajeun dibawa we kalau muranu jauh rek dijieun pamajikan lah ku dewek. Si Behom geus ngimpleng laku satuluyna mun seug bisa ngiwat Nyi Mimi. Ke asa jauh teuing paniatan teh asa ngeunah ehe teu ngeunah eon lamun kitu mah tuh aka kawin ka si pangalmuy ari kuring ukur jadi babegi kebon ningalikeun anu keur sosonoan tuh tuh lah teu satuju kuring mah ceuk si Otang kacida teu panujuna kana karepna si Behom teh. Oh atuh ngarah adil mah urang kokos kuduaan dewek handapna si laing kaluhurna imbang pan temal si Behom ngomongna teh ngacapruk ka mana badeosna areken kana nangka murag make aya bahasa kaluhurna ka handapna ngarah teu jadi pacogeregan mah tuh lamun samangsa geus hasil ngiwat si pangalmuy mangke urang ngadu muncang anu keok kudu tumarima moal bisa kapi milik si pangalmuy kumaha mun kitu pokna si Otang mere wewengan. Satuju pisan euy temal si Behom antukna mah duanana sasalaman tandaning satuju kana tarohan. Kacaturkeun deui kayaan di nagara jin Cakrabuana geus aya kana 5 poena Ratu Arum cicing di nagarana kangaranan Ratu Jin Toloheor geus tangtu kacida keselna unggal poe ukur cicing di karaton teu bisa ka mamana teu cara di alam manusia bisa ini ka mana badeosna. Harita Ratu Arum keur diuk dina kursi karajaan dibarengan ku para dayang di lawang karaton para punggawa jeung gulang-gulang ngajarga samagrang ku pakarang. Malah nah kamana Senopati Gangaspati teu ciri ka karaton ceuk Ratu Arum tumanya ka dayang mala ngeunaan Senopati Gangaspati nu teu tembong aya di karaton. Atur punten Kanjeng Ratu dikawit gogoleran di payunan Kanjeng Ratu teh Senopati Gangaspati teh teras bae teu damang wales ulang anting ka jaman mitaya reureuhna namun ngadangu mah ayeuna teh tos sakinten dilandongan ku Hamperu Naga kenging ngabantun ti nagara Sundung Luhur. Walon dayang mala ngabejakeun kayaan Senopati Gangaspati nu keur gering. Nages gadahar naon cenah mala nepi ka kaserang sasalat. Pokna Ratu Arum kacida panasaran. Rumaos cenah tos kumawantun nuang katuangan Kanjeng Ratu teh. Saur emban ungik teh Senopati Gangaspati seep setengah wadah. Rupina mah ti deha panginten ku pola nyalira Ratu. Temal dayang mala deui.
ngebrehkeun beja anu katarima ku manehna. Sajongjonan mah Ratu Arum ngahuleng ngadenge caritaan Dayang Mala ngan teu lila pok deui nyarita. Kadaharan kula anu jeer beureum kitu. Mohon Kanjeng Ratu, saur kemarin Cimot mah disebatna teh buah segak. Ratu Arum nyerengeh seuri kakarek kahartieun ku manehna. Basa Senopati Gangaspati Rembai Cimata teh sabenerna lain kaleleban ku bapana, tapi geus ngadahar sambel anu manehna beureunan dilaguk disekalikeun samangkok. Puas mungan talajakna geus kumaha ngadahar nu kula, ceuk Ratu Arum nyikikik seuri. Mohon dorakana eta teh Kanjeng Ratu, kumaha teu nuang katuangan Kanjeng Ratu, ceuk Dayang Mala ngengklokan omongan ratuna. Dina wanci tangange di alam manusia mahnya Ratu Arum ngemat pangawasana, manehna ngajomantara ngawang-ngawang init deui ka alam manusia. Sabab manehna ngarasa tebetah cicing di nagarana. Ratu Arum ngarasa kakungkung hese ngeja ti karatonan lantaran manehna geus jadi ratu anu kumawasa di nagarana. Teu sagawayah bisa lumampa. Tapi Ratu Arum boga angkeuhan lamun nyimimi nu mimiti kaserenan kakawasaan ti bapana leuwih pantes jadi ratu di nagarana. Sokomo tangtungan Ratu Arum jeung nyimimi mah kawas bebelahan jambe kacida hesena pikeun ngabedakeunana. Samangsa nepi ka imah Ambu Esin, Ratu Arum asup ka kamar nyimimi. Tembong nyimimi keur ngagebrak sare. Hampura adi Acek, Mimi, ku Acek dibawa deui ka alam jin. Keun bae, itung-itung ngawakilan Acek ngaratuan di nagara Cakrabuana. Leuwihna ti eta anjeun leuwih ti heula kaserenan kakawasaan ti Kanjeng Rama. Kitu ceuk Ratu Arum ngagerendeng sorangan. Cacap cumaritana jirim Ratu Arum jeung nyimimi ngaleungit didinya. Heuleut sawatara waktu Ratu Arum geus kadinya deui, satutas disalin bajuna Ratu Arum ngagoledag sare ngan teu kebat kaburu kadenge aya nu eunteub dina tangkal buah nu tayalian iwal ti Jurig Kunti. Ratu Arum cengkat deui terus ngawatek pangawasana. Cele Ratu Arum geus aya di gigireun Jurig Kunti. Atuh puguh bae Jurig Kunti ngagurubug reuwaseun. Bakating ku reuwas Jurig Kunti ngajengkang ti juralit ka handap. Lagrag kana lemah. Kuniang hudang tuluy Jurig Kunti hiber deui ka luhur geleber clek gigireun Ratu Arum. Bari nyabakan sirahna, Enjang Ratu mah sok ngareurewas ka jisim abdi teh. Abdi nepikeun ka ti jengkang ti juralit. Teu teuingeun, ceuk Jurig Kunti diukna ngageser saeutik. Piraku aya Kunti rewasan sia teh? Ratu Arum nyikikik seuri. Kunti oge damelan pangeran Kanjeng Ratu. Kareuwas pada gaduh, kasieun pada aya. Temal Jurig Kunti sorana ngirung mata kukurayeun. Leuheung sia rada jejeg sirah teh. Beureunan urut digedebut bieu. Sia geus di mana ieu teh? Wayah ke karek mulang ka dieu. Ratu Arum nyikikik seuri deui, bari terus tumanya ka Jurig Kunti. Isim abdi teh tos mulang tatamat Nini Rakel Kanjeng Ratu. Nini Rakel? Saha Nini Rakel teh? Jeung kunaon make jeung tatamak sagala? Ceuk Ratu Arum kerung. Mohon Nini Rawukelong tatama balas ka irut ku manusa. Kieu ari miboga rupa gelis teh ku manusa diri abdi diurejit ku pangirut. Merapna ka jisim abdi teh matak lieur sareng ngubeng
mastaka dugi kabare balas kadupak tangkal buah sawaktos hiber. Temal Juri Gunti ngabejakeun kayaan dirina nu karek balik tatamba. Aya we sia mah. Pok geura caritakeun kumaha mimitina make jeung diurejit pangirut sagala. Ceuk Ratu Arum ngagak-gak seuri kagugu ku caritaan Juri Gunti. Kieu carios nama Kanjeng Ratu. Juri Gunti nyaritakeun basa aya 2 jalma nu ngawurkeun cai di buruan Imah Ambu Esin nu tayalian. 2 jalma teh Kusnadi jeung si Aday kabeh dicaritakeun taya nu kaliwat. Kitu lalakonna mah Kanjeng Ratu ukur ngan tegaan nu hungkul geningan. Tempo jisim abdi tos beunang mah kairut kapelet da geuningan ngan seukur di bobodo. Sawaktos disampurkeun kelakah kabur. Laan jisim abdi imut ngagelenyu. Soca anu sakieu cureleukna teh dikicep-kicep. Tapi anger jalu kejul teh ngadon abur-aburan. Antukna mah jisim abdi teh neangan tambah ngarah leupas tina pangirutna. Juri Gunti mungkas caritana. Ratu Arum ngagak-gak seuri ngadenge lalakon Juri Gunti teh. Karunya teuing mangke ku aing diberi pangawasa sia. Tapi Ratu Arum boga payakinan lamun cai pangirut anu diawurkeun di buruan Imah Ambu Esin sabenerna mah keur dirina. Ratu Arum ngarasa atoh sabab anu boga polana geus diwarah ku Juri Gunti. Atur nuhun Kanjeng Ratu. Tapi Kanjeng Ratu saurna bade masihan raksukan. Namung teu acan wae. Juri Gunti nagih janji karat. Pemirsa sadayana anu ngagolombrang di dapur bawa Juri Gunti teh. Itu ampun aya wae keur ngadongeng teh bang breng-brong we di dapur teh nya eta nu lalagragan. Bite dugi ka mana nih? Juri Gunti nagih janji ka Ratu Arum nu harita rek mere baju keur manehna. Mangke ku aing dibere ngan wayahna sia kudu ngeueum di leuwih sapoe sapeuting miceun rereged jeung kokotor. Ceuk Ratu Arum nitah bebersih ka Juri Gunti. Ampun Kanjeng Ratu, upami ngeueum sadinten sawengi di leuwih pas hanjah teh engke teh kantun tangkora. Ki nah sia. Napanan salira abdi teh bakal seep di hakanan ku lauk mereunah. Moal sia teh daging Kunti mah pahang deuleun. Ratu Arum ngagak-gak deui kagugu nya kagugu pisan ku pola Juri Gunti. Ke ari ngaran sia teh saha? Pokna Ratu Arum hayang apal kana ngaran Juri Gunti. Wasta mah cicin Kanjeng Ratu. Namung kurek rencangan diriwa sok ada nyebat neneng. Temal Juri Gunti nyebutkeun ngaranna. Buah neneng jebret sia beungeut tekor kitu ari ngaran hade. Geus ku aing rek diberi ngarannya eta Caci. Nah teu aya deui nami anu langkung sae. Atuh kahoyong mah Agnes Monica gitu. Ceuk Juri Gunti nawar ka Ratu Arum mung dibere ngaran Caci. Moal kabangetan sia teh ngaran Caci teh wisik tinu gaib tinu ngagegeh di Gunung Halu. Unyuk sumangga upami kitu mah jisim abdi sejang ngiringan bae. Akhirna mah Juri Gunti daekeun dibere ngaran Caci. Dengikeun ku sia Caci, ku aing arek dibere pangawasa ngan sia kudu bilu kana ageman aing. Kaharti? Pokna Ratu Arum panonna neuteub seukeut ka Kunti Caci. Isim abdi mah sejang ngiringan bae Kanjeng Ratu.
margi tos giling pikir bulet patekadan bade kumaula ka Kanjeng Ratu. Walon Kunti Caci ajrih nakeranan. Sok tuturkeun omongan aing. Cek Ratu Arum barabat bae maca 2 kalimah syahadat dituturkeun ku Kunti Caci. Jadi Kunti mualaf teh ieu nya palawargi. Ada pongan rewasan di Kunti Caci mah nya tiap rewas Astagfirullahaladzim gitu. Bari nyabak dada teh ning. Betakan berenang bating istighfar jadi we mualaf gitu. Gusti nu agung. Cacap maca 2 kalimah syahadat. Kukersana pangeran sifat dedemit jeung siluman nu ngadaki dina awak Kunti Caci leungit sapada harita. Hatur nuhun Kanjeng Ratu, ni asa ngemplong kana emutan, tarawangan taya wayangan, pangbelas taya rereged dina salira. Pokna Kunti Caci ngan panon Kunti Caci rurat reret kana sakujur awakna. Kunaon sia ninggaliankeun awak sorangan? Ratu Arum penasaran. Maha salira abdi terobi janten gelis sapertos saparantos lebet kana ageman Kanjeng Ratu. Emal Kunti Caci bari terus bae nyabakan kana awakna. Hor, cek saha sia lamun asup agama Islam bakal jadi gelis? Ratu Arum molohok. Kapan abdi kan tos ngadangu aya manusa nu nyarios kieu eta teh namina teh Ustad Amud. Aang geura jumaahan ngarah kasep. Eta masih lo sia teh wajar disebut kasep dalalaki. Minggeus ku aing bakal diberi pangawasa. Sia biasa bisa mancala sakahayang jadi naon bae. Ngan walila ukur kuat satunjang beas. Kitu pokna Ratu Arum rek mere pangawasa ka Kunti Caci. Ari satunjang beas teh sarua jeung sajam. Ya kitunya pelawargi jadi ngawujudna teh bisa lillah teh nanti kumaha kasaktianana gitu. Atur nuhun Kanjeng Ratu, isim abdi mah sejatuh mampi. Ratu Arum nyabak tarang Kunti Caci, aya cahaya hejo ngabarasat asup kana tarang Kunti Caci. Sanggeus cahaya hejo ngaleungit, pok bae Ratu Arum ngawakca. Sia ku aing geus diberi pangawasa. Omat ulah dipake heureuy sumawona deleka ka manusa. Tapi lamun aya manusa anu boga karep goreng sarta nyilakakeun, eta mah kumaha karepna we? Ratu Arum mere wewengan ka Kunti Caci. Atur nuhun Kanjeng Ratu, kahartos pisan ku jisim abdi. Saumpamina abdi hoyong diajar agama Islam anu langkung paos kedah ka mana? Tuh sia init ka masjid, dengekeun manusa nu keur dakwah sarta regepkeun ku sia. Tah aya Ustad Jana di tajuk eta, sok deketan sampeurkeun dengekeun. Kudu remen sia ka masjid ngarah tere apa? Unyuk sumangga Kanjeng Ratu, moal kalalapur kitu. Saumpamina jisim abdi sasarengan sareng manusa. Atuh muntong ngajeri make raga sayaktina sia teh. Geus tangtu manusa nu aya di masjid bakal birat. Sia ulah nemongan, kudu nyumput dinu caang. Kitu ceuk Ratu Arum mereka cindekan ka Kunti Caci. Unyuk sumangga Kanjeng Ratu, tapi kumaha perkawis raksukan kang jisim abdi teh? Kunti Caci hayo we nanyakeun di perkara baju ka Ratu Arum. Hayang salin ari awewe mah kitunya. Lamun geus aya nu jang nyirek mere baju alus teh, ayo we ditatagih tiap panggih gitu. Kela aing keur mikir heula neangan baju anu sakirana pantes keur sia. Lantaran lamun diberi kabaya asa tumarimpang deuleuh. Tangtungan Kunti make kabaya. Sia geus tangtu moal bisa lumpat sumawana hiber mah. Engke bakal tikait. Mangke cing sabar. Aing arek balik heula panon ieu geus tunu. Kitu pokna Ratu Arum ka Kunti Caci. Kahartos pisan Kanjeng Ratu, saumpamina tiasa mah
jisim abdi hoyong ngiring karo rompok Kanjeng Ratu. Sawios jisim abdi bade janten tukang sasapu sareng ngepel oge. Kunti Caci boga karep hayang milu ka imah bari merenanya ieu mah ngahidmat. Montong sia keur kula moal jadi matak tapi pikeun anu sejana bisi matak teu eling. Geus bae sia di dieu cicingna sarua keneh deket jeung aing. Puguh bae Ratu Arum ngahulag kana kahayang Kunti Caci. Kuriak jadi matak pikeun bakune jeung Amu Esin meureunannya tengah puting aya sapu kakalayangan atawa aya Kunti keur gegero mun rek teu birat kumaha. Mohon Kanjeng Ratu kahartos ku jisim abdi. Kunti Caci teu bisa majar kumaha. Ukur nurut ka Ratu Arum. Ratu Arum ngiles tidinya terus bae asup ka kamarna. Surya medal belah wetan ngehibaran alamar capada. Angin isuk ngahiliwir nebak dang daunan pating aroyag pating garupai. Murageun ci ibu nu ngagarnang sora manuk recet di sarada patemalan jeung pada baturna. Pating geleber tina dahan kai kana dahan kai nu sejena. Tatar Pasundan mangsa bihari kacida endahna. Gunung-gunung ngajung ngiring kekep ku tatangkalan. Pasir-pasir pating rungkunu bala ku kakayon nu ngayang-ngayang. Taya pasir nu bulistir, taya gunung nu carang tapak nugaran. Pasawahan upluk aplak meh satungtung deuleu. Pakebonan lega nyampalan mata waas ningalina. Dina wanci haneut moyan ka imah Amu Esin kadatangan Nyi Iting sobatna Nyi Mimi. Kadinyana bari mawa ancak aya kana limana. Ratu Arum ge aya keur nyiksikan iwung meunang ngulub ari Amu Esin keur ngadekul ngarenos samarah. Sanggeus aya di jero imah Nyi Iting pok bae nyarita. Mimi, wing teh katitipan ancak ti Kang Sugih. Kang Sugih ti Juragan Danu. Juragan Danu katitipan ti Raden Inggi samalah mah aya surat keur ilaing ti Raden Inggi. Nyi Iting mikeun surat ka Ratu Arum. Ku Ratu Arum gancang ditampanan sok ditunda dina palang dada. Saha Raden Inggi teh Iting? Cik Ratu Arum bari panonna mah manco kana ancak pipiti. Har, kapan kau awuhan ilaing basa ngarongeng di Kademangan Cihoe? Piraku ilaing poho deui. Asal maneh mah Mimi? Cek Nyi Iting bari kerung. Heueuh meureun, wing mah poho deui teh. Ratu Arum nyikikik seuri leungeunna nyokot ancak. Tutupna dibukaan hiji-hiji milihan daging jeung laukna anu baradag. Pan ari teu lamanya surat teh jang Nyi Mimi nu asli. Jelemana pas waktu Nyi Mimi nu Ratu Jin teh keur aya di nagarana. Tah Iting, keur ilaing hiji ancakna, uruh mawa ka dieu. Ratu Arum mikeun ancak hiji ka Nyi Iting. Kacida ilaing mah Mimi, rajeun mere ancak daging jeung laukna laleutik. Cik Nyi Iting nyuruh nyul. Muntong loba teh ngadahar lauk jeung daging sia teh Iting, bisi kolesterol, bisi bajir. Apaleun kolesterol Ratu Jin. Tema Ratu Arum bari ngadekul ngahanca ancak teu nawaran ka Amu Esin. Amu Esin ukur ngadila ka Ratu Arum. Manehna ge sarua hayangeun. Minggeus wing mah arek balik Mimi. Dasar kumen ti ilaing mah. Cek Nyi Iting deui bari ngarawel ancak pamere Ratu Arum. Terus bae ngungkug balik. Ieu kanggo Amu hiji, teras kanggo Abah hiji. Namung laukna mah seueur cucuk rarungsep bila Amu kabeureuyan. Ratu Arum mikeun ancak dua ka Amu Esin, tapi lauk Amu Esin mah dicokot ku Ratu Arum. Amu Esin teu nemalan, atra kurawed sabab ningali lauk jaer teh anu nampah leungeun jeung gararing dicokot ku Ratu Arum. Ukur bisa kutu keneung dina hatena
arek ngomong teu wani. Ratu Arum ngadekul deui ngadahar ancak teu malire ka Amu Esin anu keur jamedud. Euleuh pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda dihanjuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.